Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sasacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ka 5 nya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Lantaran Mbah Barod tinang tu boga dendam moal lipur kituna alatan pamajikan ajal ku Mama Kiai Halimi sarta ayeuna dirina dipecat jadi senopati ku Nyi Blorong kabeh gara-gara Asep. Kocapkeun deui poe isukna di tempat sejen harita rahmat. Carita nama arek indit kalembur nyimai nyeeti reus terus nempo salakina nyumponan kana janji reus nama dumeh nu jadi salaki tuhu kana janji nu teu reusna sieun salaki teu balik deui ngadon betah nu di kolot tapi bah dobling boga kayakinan rahmat teh bakal balik deui sanggeus nyumponan janji. Tenang Nyai tenang, tong salempangnya si Rahmat pasti balik deui. Mun nepi ka poho komo kabur mah Nyai. Panjaminanna ya Abah. Mun si Rahmat macem-macem ku Abah pasti uluna ditembak. Oh iya, pistol, ih abah, menyebat gitu atuh, menyebat hulu sagala kakang Rahmat teh. Maksudna teh sirah Rahmat, ieu teh duh, hampura Nyai. Abah teh salah nyebutnya, maklum atuh da Abah ieu. Tapi mudah-mudahan wae atuh Kang Rahmat teh tehilap ka abdinya Abah komo tos gaduh orok mah piraku tega ninggalkeun abdi moal Nyai moal manehna bakal sieuneun ku ancaman Abah ulah cangcaya pokona mah nya cek Abah oge nya ulah percaya si Rahmat moal wani-wani ngadon ngobrol kitu mah nya. Tenang wae tenang. Aya Abah ieu. Geus kitu mah indit nyeeti ngobrol ayeuna jeung Abah dobling bari ngais orok kituna ditepas lain buru-buru nyangu. Sedengkeun Rahmat nuker lumampah harita bet ras wae inget ka Mbah Barod ngajadikeun niat kalembur nyemai kaganggu terus ngarandeg ngomong sorangan. Mending kakenca mending kakatuhunya ieu teh bingung mun kakenca tulus kasih lemburna nyimai tapi mun kakatuhu tang tu aing bakal ka Gunung Gede. Rahmat ngahuleng sakedeung teu lila kituna pok deui ngomong. Na teuing atuh bat nguruskeun nu gering naon nu gering diuruskeun. Mending aing ka Gunung Gede arek minta tulung ka si Aki supaya panyantetkeun wae si Mae arah modar we lah tuman
ngarah engkena terjadi bibit berawit anak rumah tangga aing jeung nyeeti malah saha bae nu geus ngusik kana kahirupan rumah tangga aing mangka nyawa tarohanana awas yah ecin Sueb cakedeung deui maneh tiluan bakal kojor euy bakal kojor kumah berod hah 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 kojor ayeuna mah kojor Cek Rahmat tetela boga sifat dendam delaka kasasama jalir janji luas jebakeun ka jalma nyebakeun nyawa jalma nya maneh nama nyarita kitu isuk-isuk sore leungeus lain deui Rahmat memang teu bisa dicepeng janjina tur saenggeus ngarasa bener niatna moal bisa robah deui Rahmat tulus wae ngagedig mapai jalan nu katuhu pikeun ngajugjug gunung gede nepungan Mbah Berod dina waktu nu meh sarua di tempat sejen harita Nyi Euis jeung Nyi Ecin karek beres marandi di pancuran malah kungsi pasaranggok jeung nini-nini nu balik ti pancuran nalika arek indit mandi Nyi Euis salaku jalma anyar pinanggih tangtu loba kapanasaran nana hayang nyaho kana kasatukang di eta lambur nya Nyi Euis harita kadenge pangheulana tumanya ka Aki Jebag abdi salesna teh panasaran keneh Aki ieu dupi lembur 7 aya sajarahna teu nya Ki pangna disebat lembur 7 sareng naha beta aya murang kali sareng warga teh marasih anom hiji-hiji acan geuning sadayana teh geuning aki-aki sareng nini wungkul di lembur ieu teh Aki Jebag gituna ngekeh seuri kadenge ngajawab kana pananya Nyi euy ho 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 Nyai di lembur ieu mah memang kalau tungkul eueuh anu ngora eueuh budak komo budak leutik mah sabab warga anu ngora atawa budak leutik teh kabeh parindah ka dayeuh atawa ka kota sabab ngarah teu hese usaha cenah Nyai beda deui jeung di pasisian mah usaha paling ukur kana tani kuli macul ngored jeung ngarambet kitu tah Nyai anu sabenerna mah ari kitu mah muhun Aki teras abi teh ninggal nini-nini tadi teh wih ti pancuran meni jag-jag tur cangker teu bongkok mapahna ge deui cek Nyi Ecin kotka gogodeg ningali nini mapahna ngagedik bari teu ngangge iteuk muhun Aki abdi mah kotka colohok da ningali nini anu kaayanana masih keneh jag-jag penten sareng di lembur abdi tos seueur anu rarempo Aki oh Aki ge ngarasa aneh puguda ieu nah di lembur ieu teh jelmana bet karuat sing horeng Allah anu nangtukeun sagala kaayaan di alam dunya jeung memang aya syariatna pangna jalma-jalma di dieu jadi kuat kabeh jalma nu aya di dieu boga ilmu kajayaan Nyai aduh pantesan Ki upami kitu mah oh nya ce hayu atuh tos siang ieu teh wangeureuyeuf lumampah sangkan urang teh
enggal tereh dugi ka Gunung Gede. Cek Nyi Ecin buru-buru ngajakan ke Nyi Euis rek neruskeun lampahna. Tapi aki jebak gancang megatan. Oh, keheula. Ulah wakarusuhan atuh Nyai. Ulah mah masih cangcaya. Nah, Nyai teh geus siap Nyai. Narima sagala anu tumiba satu tas adu hareupan jeung Mbah Berod. Yeuh, Nyai sing nyaah ka keluarga anu ditinggalkeun. Nah, indung atawa bapa teh. Nah adik atau lanceuk, salaki atau anak, nanggeus arapaleun Nyai. Rek ka Gunung Gede ieu teh. Cek aki jebag kituna bari neuteup. Aki abi mah memang gaduh caroge apaleun bade ka dieu, tapi teu gaduh budak abi teh sepuh tos teu aya. Sedengkeun Nyi Ecin teu gaduh caroge sepuhna tos teu aya sami Iwalti tinggalkeun anu gering kitu Ki. Oh, arinya kitu mah nanaonan atuh kukula nya dirojongkeh. Malah kukura mah adek mere bekal keur hidup duaannya. Sugan we atuh gede manfaatna ke ka hareupna. Nya atuh Ki, nuhun. Aki jebag ngomong gitu bari ngodok saku kampret sarta dina leungeunna tembong aya 2 permata warna biru. Oh, iya Nyai. Ieu keur bakal hidup duaan. Pek bawa Nyai bawa. Naon ieu teh Aki? Naon teh ya? Oh, ieu mah nu disebut permata biru Nyai. Hiji permata mung rupa jimat. Jimat anu bisa nguatkeun badan jeung ngagancangkeun leumpang. Ayeuna indit wanci isuk, sore ge geus nepi. Mun heug seg diparingkeun ku Gusti, tinang tu moal mempan di teluh lawan. Anu memang mibanda ilmu teluh kitu Nyai. Cek Aki jebag ngawalon. Langsung marah mai paroman Nyi Euis jeung Nyi Acin waktu harita. Sabab Aki jebab maris mere jimat. Nya jimat permata biru terus disakuan ku Nyi Euis jeung Nyi Ecin kana saku jaketna. Aki jebag mere jimat pedah rumasa teu bisa mere dahar sangu. Ukur bere bisa mere seupan sampe meunang ngali eta oge tadi pas subuh. Bral, kaditu Nyai geramiang. Mudah-mudahan cita-cita hidup duaan sing tenekanan. Dina paniatan tur teu boleh we ditangtayungan kanu Maha Kawasa Nyai. Amin. Nuhun Ki pidoana. Yo, jeung inget Nyai nya yo. Sanajan nya kukula dibere jimat, tapi jigana manehna can cukup mampu ngarubuhkeun Mbah Berod. Kurasa ku batin aing karasa elmuna jelas aya di saluhureun aing. Komo lawan maranehna duaan mah moal aya hartina pikeun Mbah Berod mah. Jeung kieu yeuh carana mah kapaksa aing kudu nuturkeun Nyi Euis jeung Nyi Ecin
ti anggangan wae nuturkeun ka Gunung Gede sabab duka teuing kunaon ieu hate teh duh keukeuh bet kudu panggih jeung jalma anu ngaran si Berod diselang ku jirim si Lamsijan nembongan wae naon hubunganana nya si Lamsijan jeung Bah Berod cek aki jebag gitu memang teu apaleun Bah Berod teh alias si Lamsijan anu ngahaja ngaganti ngaran jadi Bah Berod satu tas marot pamajikana maot sarta saterusna mah aki jebag teu loba deui panimbangan terus bae ngamimitian lumampah ninggalkeun pakarangan imah pikeun nuturkeun Nyi Eis jeung Nyi Ecin memang geus rada jauh ninggalkeun lembur 7 kocapkeun ayeuna Bah Berod di imahna katingali harita keur mukaan hiji buku catetan ilmu khusus nu can kungsi kateuleman ku dirina diantarana aya ilmu teluh wajah ireng katut ilmu teluh rambut jerat pati tur eta 2 ilmu memang tercukup ku waktu nu sakedeung bisa nyangking ilmu sapi nuhna ieu ilmu 2 teh can kaburu diteuman ku aing sabab butuh waktu 10 tahun nyangking ieu ilmu ngan moal waka diteuman ayeuna mah tapi engke mun si Halimi ajeng nu sejenna malodar ku leungeun aing kakara ieu ilmu ku aing diyakinkeun kurang ajar sia si Halimi cek Bah Berod yakin pisan dirina bisa ngabinasakeun mama Kiai Halimi katut nu lainna saenggeus kitu mah dirina numpi deui mangsa neuleuman ilmu nu anyar nu leuwih ampuh. Kitab pusaka ilmu simpenan ku Bah Berod gancang wae diselapkeun kana bilik bajuna ayeuna mah beungeutna bener-bener kempes beteungna kempes pulih deui lantaran mindeng minuman obat ramuan daun jumbut kuning. Bareng jeung nyerelekna waktu nu terus lumaku marengan gumelarna insan di alam pawenangan mungguh teu karasa panon poe harita geus mimiti lingsir ngulon enya wae saenggeus mawa jimat awak teh Nyi Eis jeung Nyi Ecin asa beuki harampang leumpang leuwih gancang nu tadina 2 poe nepi ka Gunung Gede tapi aneh mangsa wanci sore duanana geus nyaho teh geus nepi di wewengkon Gunung Gede. Nyaho sotenan pedah ningali aya tulisan menuju Gunung Gede cek perasaan Nyi Eis mah ngan sabaraha lembur deui cenah nu bakal kaliwatan. Cek kuduna mah nya sabaha lembur deui ieu teh nu bakal kaliwatan tapi ceu aneh ieu teh nya sapanjang lumampah ti wanci isuk tug nepi ka ayeuna nah temanggihan lembur deui aya namanya es tuning ngabulungbung rata taya tanjakan taya pudunan ieu ceu taya mungkal pengkol jalana teh mungguh matak aneh ceu asa teu percaya kuring mah mendingan deureut heula nyai di dieu
Heuceu mah capek ieu, lumampah teh capek. Ai mohon mangga atuh ce, mangga. Tapi anehnya ieu teh, kalampahan teh meuni asa caket kieu, tapi capeknya jeung deui ijiran urang mah bakal ngalangkungan sabaraha lembur deui nya ieu teh. Aneh lembur teh ieu, aneh jiga nu laleungitan ce. Meureun ieu teh jigana mah pangaruh jimat permata. Meureun nya Nyai, nu matak rarasaan urang asa tereh kanu dituju teh ceuk Nyi Euis jeung Nyi Ecin terus dariuk kituna ngareureuhkeun kacape. Ngobrol di handapeun hiji tatangkalan nu gede, seleting jaket dibuka lantaran geus hareudang pisan. Tapi dina kaayaan keur anteng ngobrol, ngadadak pating curing hak. Waktu ningali aya hiji jirim kokolebatan hideung terus katingali. Terus teu katingali deui, duka teuing ka mana lumpatna. Nyi Ecin jeung Nyi Euis kapasa carangkat deui nangtung. Dina diukna bari ngingetan eta patempatan. Ece jiga lutung itu tuh. Enya nyainya lutung jiga nama katinggalna ku ece oge. Tapi kumahanya mun bieu teh simbah berod. Manehna geus apaleun meureun. Karena kadatangan urang duaan. Sing hati-hati ce, sing hati-hatinya. Bisi ngabongohan. Tapi Nya Ecin kudu waspadanya, waspada. Bisi anu bieu ngolebat jirim bah berod lain sakadang lutung eta teh. Nyi Euis sadar kituna. Gancang taki-taki bari panona gular giler ngitenan eta patempatan beki rancingeus sarta leungeuna masing-masing nyekelan perah badog nu masih nyelap dina balik baju. Sedangkan kayaan di eta tempat memang geus mimiti poek sabab panon poe geus surup mulon bari didinya rajeg ku tatangkalan nu garede sarta kakayon-kakayon anu ngagarayot da puguh di sisi pileuweungan korosak-kurusak. Tibeh kulon aya nu ngorosak Nyi Euis jeung Nyi Ecin pating curileung sabab karena cekelana sarta cekelan nama kana perah bedog pageuh sapasang panon museur kalebah datangna sora. Tapi barang katingali tetela beurit leuweung meuni badag saluhureun ti anak ucing nu geus buluan harita lumpat kanu bala. Sugan teh naon eta teh geuning beurit. Beurit leuweung teh badag geuningan. Yu kaditu urang ngeureuyeuh deui lumampah ceuk Nyi Euis kituna gancang lumampah deui ka Nyi Ecin. Bah berod jiga nu geus terus rasa penting eta bakal kadatangan jalma nu teu diondang. Memangna geus seukeut batina bah berod bisa nangtukeun aya nu datang ti leuwih ti saurang ngan geus bisa maca jeung ngukur kaayaan jalma nu datang kadinya. Teu disebut ngabayakeun tapi ukur gede kawani wungkul. Nya bah berod geus kitu mah turun kaluar jero
keluar ti jero imahna kituna lajag-lejeg diburuan jiga aya jalma nuker didagoan bari bibirna ngagarendeng sahanya nu erek datang ka gogobrog aing teh euy wanian sia teh sedengkeun anu kubaca kubatin aing mah jalma ilmuan ta teh tapi aya hiji kakuatan anu marengan kana lengkahna eta mangkeluk aing bisa ngarasakeun aya nu datang ieu teh dua jalma kalayan bari mawa perasaan dendam ka aing nah saha mangkeluk teh ta teh owanian teuing sia teh datang ka dieu bari mawa hate nu butut sia sareng waktosna seep deui aduh mohonnya waktosna ka Bujang Seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka genepnya mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.